dongeng aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Efek teh bemo teh gejelig kana lomangnya di jalan nu bolong. Gejelig meureunnan tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Gep teh. Aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaretana pur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terab duh wareg si bapak teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah beuda ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah. Hah? Tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok. Eta anu maot ngejulurnya ari anu tungguna teh ti peuting aya berenang ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah. Poho deui euy dongeng eta teh. Da aya dongeng eta teh, aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok. Naon nya nu alus teh baheula teh. Poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naon nya? Keur ngadongeng atuh heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng. Oh nya urang negro baheula teh aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul. Bapak aing panghideungna sa negro mah. Nya teu bisa ceuk nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang ceuk nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah. Katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cik nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut, poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitutna ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh. Ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha nam jantung. Launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Aduh cilaka. Geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka teh isukna beurang kakarak datang. Puntennya cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan sia monyet ti peuting kana aing nungguan sendal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai beurang nungguan sendal hiji deui atuh hiji deui na kumaha alah nya atuh ari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusup jago di dunia mah cenah. Kumaha kitu euy? Urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Ceuk nu kadua nya hebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk cenolo, buru atuh. Sekiat ya yang nyantok, begak kitu. Ceuk nu katilu, teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apaan? Tah, kudu kitu.